Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Oh, hese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Jangan nanya, kayak ya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Adun tejang tepansiun. Naon atuh kuari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu, ngumpulkeun batu, jang naon, jang meupehan sia. Ini dia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa tak kiai? Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah. Pan. Ye, malaikat Jibril teh ku ari ku bum, batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge, ye, saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae ku teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB, termasuk ka para pejabatna, bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia, cak eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cak eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka kedeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun jaket. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nya cek ya. Teu hayang aing. Aduh, serem dia teh kiai sakena. Iya awa amina ahlul qura, masyaallah. Teman-teman ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang gua gitu jawabannya meyakinkan kiai kos itu. Geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingungnya nage. Aduh aing, sakieu teh. Datang deui teh mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakieu. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana nggak geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lah, mal nanya deui nya saing mah. Iya dibere ayat nih. Afa wa aminalul qura. Dua ayat.
Afamilul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun awaminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam kunyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun kunyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh, moal dibejakeun ngaranna hirup keneh kuaring gesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana ka sarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge Mupasir tanya kaki Mupasir salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung mana kuari geus tobat nya mah dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi cenah kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Si kiai nang di mana nyawa kos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Ye, hirup kene Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embung nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ka Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Kuari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu
wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagan. Lamun ahli negara wari brutal, moralna rusak, kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia ta wilayah kabupaten, bupati jeung instansina, provinsi, gubernur jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung teh. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jerona teh. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagan ya di urang teh. Panas ingat teguran di Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan, jangan supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu teu. Gitu coba. Tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyeun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Ya, cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus usim hujan mabok deui. Tukangan nasehatan Golkar tau kos gitu mah tiluk bareres no bener kan nasehatanana. Masya Allah karim. Nah iya ditegor ku Gusti Allah deuleuh umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing, tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia nonton TV bae, nonton film bae, SMS-an bae, HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Beleukeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyandupaya Allah yakni istidrajuhu, karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara. Binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia. Sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara sajian loba kenikmatan anu timbul ti bumi. Anu ti diri urang kenikmatan sehat, kenikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas, digali dihandap timbul logam, digali dihandap batu ambalaya. Geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut. Kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul. Saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula. Kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah. Eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah. Dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan, dikaluarkeun deui di Aceh batu giok, dikaluarkeun deui ti berbagai daerah. Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang. Kuari mah di Palembang timbul emas, di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya. Geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu. Lain lalagaan emas mah lulu. Emas tono tah mah. Logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi. Lamun urang ningali pabrik besi baja
ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bos-bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa. Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neuleuh doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang barang pajak terus-terusan ketika urang tuh mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngebangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bawata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat pindahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju wow jadi kelas orang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia orang teh bagian anu kesekianana weh luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang ketika orang dibere awak sehat kurang dipake muyah maye lalagaan heureuyan pakai maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah cek nya aing teu naon awak aing dipake maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing ada ieu lain lalagaan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal dibere siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakremplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeyelah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang besi aya nu judi tegor besi aya nu maling tegor kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi masyaallah kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdi lil ladzina wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum la'allakum turhamun
a'lamu bimuradihi wa idza quri'a al-Qur'anu lan tatkala den baca al-Qur'anu Qur'an fasami'ulah maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atawa kadue Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadue wan sutulan pada nengleng sira kabeh anil kalam ya ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh nuzilas dan turunkeun ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiran dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil Qur'ani kalawan Qur'an istimali alaih kena ngawangkune khutbah ingat tasa Qur'an wa gila lan den ucapakeun apa fi qiraatil Qur'an mutlaqat ing dalam maca Qur'an halam mutlaq wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والله أعلم بمراد واذكر lanun eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira pinafsika ing dalam ati sira sira tegese ing dalam jeratu tabarruan ala DP tazalulan tegese DP wakifatan lan nale wadi khofad minu tegese wadi minhu saking arab wa fauqa sriduna jarilan ing dalam sadurunge landunal jari ada orang anak banter minal qauli saking ucapan naikos dan tegese sedengan bainahuma dalam antaran sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore awailin nari wa awakhiriyat tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana sira kabeh minal ghafilin ikut tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wallahu a'lamu bimaradi satuhune wong akeh kang tetep ing dalam saning pangeran sira Muhammad al malaikat tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iqrana sarombong ya alladzina yatakabbaruna tegese sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atau Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah yunazzihuna wa ma la yaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan kode Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil khudu'i wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DP lan ibadah fakunu mitlau maka ana siraka baiku mitau umpamane alladzina fakunu mislahu maka ana siraka baiku umpamane alladzina Quran teh mukjizat Al-Quran lain di zaman Kangjeng bae. Terus selama Quran ayat berarti mukjizat ayat. Ketika orang mendalami Al-Quran tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa Quran. Ketika kurang diperdalam makna-makna can karasa mukjizat Al-Quran can karasa
ketika ku urang diasupkeun ka sanubari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher maknana kunyana terus disilulupan diperdalam dibaca dihartikeun diamalkeun dibongkar maknana mulai makna huruf kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim mulai ibadah pinuh ku kayakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytum Kang Pendi jangan berpisah engkau harus ada di sampingku tanpa engkau hidupku hampa aduh Masya Allah paham aku serahkan diriku untukmu segala-galanya adalah untukmu terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk Masya Allah Masya Allah Masya Allah wahar aja sebab tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku waduh wahar eta iz qala Yusuf ngamuk jehe lain lalagat aya jelema ka urang nek ngahurupan urang 40 ulah 40 1000 a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hamim 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 mal dibacakeun ku aing terus tah kudu ijazah ka aing make sapi la aglibanna ana wa rusuli wah langsung tiup puh mun teu itu ngajengkang urang beres dua di antarana lolobana urang nu ngajengkang mujizat Al-Qur'an lain lalagaan Masya Allah Karim emang kuari eueuh kitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Qur'an ambalah ya loba keneh anu lamun ditunjuk cak ngaguling jelema Quran teh mukjizat boho al-mujiz diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalarang demo Polda mana nu ngamenangkeun demo Kapolres mana nu ngamenangkeun demo polsek mana aja jelema hudang sorangan deuk kumaha tuh teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mujizat mal bisa di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mujizat Al-Qur'an nempe modar nya ye bagu bah gitu pae di lempang ka Serang bage kitu wae atuh je bang wah parang sana lamun lain kasorot ku mujizat teu karasa ai eta nya boga himmah anu tinggi boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis eta di Padang teh lamun laut mah nya ge lempang ka dieu
Ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana. Lamun lain gagahna mujizat banyak nyewa kapal atuh. Deuk nanaonan nyewa kapal. Breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu. Gagahna mujizat teh kos kitu. Tanpa ditita-tita sadajan nyana ngomong apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek nyana ngapain iya mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat Maidah ngamuk insyaallah bentar cek singko di Jakarta itu siaok apa-apa nah bawa-bawa Maidah maerot ke dibawa tolol deh singko dalam erot, iya jangan bawa-bawa Maidah kayak ceknya nama jelem mah meureun Maidah. Al-Qur'an, ya Allah ya Rabbi. Al-Qur'an teh lamun geus gabu kula Quran kakarak saayat. Nu batak waliullah boga keyakinan. Urusan pae lain deui, urusan pae mah ajal. Ajal teh mah urusan anak perang teu perang pae, demo teu demo pae urusanana. Dahar teu dahar pae. Soeharto moal beak 7 turunan modarnya. Ibutin pae. Atuh komo sia RT teu boga naon, modar jasa siapa? Parae. Parae gawe nu sugi pae. Artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah. Urusanana urang teh neangan ridho Allah. Hudang kabeh mukjizat hudang mukjizat moal katahan kajen kumaha ieu can sakumaha mukjizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero masih kene ngendek teu kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan oh ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei sia teh nyawana udah kenal sia pokoknya gua ikut sono siapa boga modal gua nggak usah tanya modal gua pokoknya gua ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah eta nang saha ngomong gitu coba ayo urang lembur teh nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh di dinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mukjizat modar sia polisi ge mukjizat lamun geus ngamuk masyaallah gunung diangkat atuh pan cek Ki Fudal bin Iyad ditanya baik Kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nyana ngidung-ngidul eta wali oh eta kos kitu kebeneran Ki Fudal bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu set gunung miring gunung cek nyana eta deung ngabuktikeun bahwa nyana wali itu gunung miring cek dikeun deui wah lempeng deui kali eta teh kudu hese-hese wali mah kulantaran nyana teh teu percaya ka wali kahebatan wali dibuktikeun ku Fudal bin Iyad nah eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina mentak di zaman sahabat teh kahartipan Kangjeng geus eueuh tapi ieu seperti aya bae sebab naon sakecap nyata Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar Sidina Utsman Sidina Ali mukjizat Al-Qur'an empet kuari urang lamun bener-bener maca Quran kemudian maknana dihartikeun terus ditelusuri rahasia-rahasia boh atuh ieu nu matak jelema wali bisa hibar ka Mekah hayang ka Mekah set mukjizat Al-Qur'an yang lain mukjizat atuh geus datang ka Mekah yang balik deui ka dieu teu bisa cenah ieu pada aing hese tadi mah kikituan aing bisa hibar bareng datang ka Mekah wah asa ditangkap askar aing geus aya gangguannya na cerik nyana ka Baitullah sebab ketika nol na kaganggu atuh teu bisa hibar deui toy eueuh loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui loba ngan eta teh keur diwarah ku Allah aya naonan teu kaganggu kenya na cerik awak kapanggih deui sat hibar deui masyaallah urang lamun nyata kehibaran kitu resep asa hayang loba salah sia hibar ke anu nembak cek pajar menek peking meureun sia mah atuh lain hibaran cara manuk set oh tuh Haji Pendi keur hibar tembak lain kitu
Masya Allah iya mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub, dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an, teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita orang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan, keur khutbah teh bisi, maka turunlah ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u. Numatak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat, maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quran. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang aya nu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Urang salat magrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Nabi mah sakadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal kadegekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat jadi. Mazhab Hanafi. Teu kudu baca Fatihah nya mah. Geus bae. Imam ruku bilu Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana ke urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nileuk ka kaditu neuleukeun gale. Dia keur gadekeun imam nya teu baca nya mah. Teu salah. Nya mah mazhab nyana. Ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cak Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Quran. Baca Quran teh ente baca Fatihah. Berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat. Pas maca suratna Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Urang datang ka dinya. Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kan langsung rukuk. Allahu akbar. Urang teu kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep lu mantep kadatang ka di jaga terakhir wae. Teu kudu. Tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat. Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar magrib isya subuh. Sir zuhur asar. Allahu akbar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi nu maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat. Haram maca Quran, lain maca Quran haram gandeng nanuan taswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. haram
haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh perlu istirahat sebab kena jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare. Nah, ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mampu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu udang masak aja tak gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang naila wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah awas dengekeun sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Bener kudu dengekeun pastami'u lah paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug. Haram. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah itu salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Badak khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohon misalnya alhamdulillahilladzi tajalla wa ala ahmaduhu al-jamil ayat wal ala ashkuruhu syukran wa fi'an wal bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha terus a'udzu billahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbahna sebab gak ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah bisa atuh teh eta aja lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i pelengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu nengleng cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita Agustus dibawa ke masjid tolol bener deh sakitu ana mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deui khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pastanya ulah wa ansitu atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tabihul Muqtarin geus satu Tabihul Qapilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka
geus ledeg da marsalna. Ah ieu Rajab subhanallah asra. Oh ieu teh ada pertikahan wa min ayatihi. Wos eta sunnah. Kos kitu. Surang dengekeun ulah ngarobrol. Dengekeun ieu teh kan mukjizat. Masyaallah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat. Ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mukjizat itu wa iza quri'al qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa nusitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balu karna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah. Mukjizat atuh kuari mah maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus. Ma arsalnaka illa rahmat turun banyak mustame kos gitu di Quran sakumaha naon aya kori kurang bagus turun namun bagus loh hirpa wah orang biasa tenang tadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah perhatikeun naon kunyanan dibaca teu makna naon arahna ka mana. Wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh. Masyaallah jadi geus adab. Lamun maca Quran malah ieu lamun aya jelema keur maca Quran kori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak ulah geus kiai antepkeun bae geus urang mun aya kori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus Quran duk larang ye atau berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai teu jauh belum ke mana-mana urang geus antep ge mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing we kiai ulah menghargai Al-Qur'anul Karim ulah nyeun heboh set kiai atawa kiaina embung dihormat masalah cicing sia ini mah kiai lain gitu hudang atupan aing kiai masyaallah ieu budak aing teh disambut ya Karim atuh ieu cium dah goblok kiai tolol وَلْقَرَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَاذْكُرْ eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae sirat tadarru'an wa khifah kana arah tadarru' DPDP wa khifah jeung sieun ke Allah. Ieu dalil toriko zikir ieu zikir toriko ieu dalilna wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum jang urang kabeh inget anjeun ka pangeran anjeun zikir nafsika di jero hate ieu kopi ngaran sirron motifna tadarruan DP ngarasa hina
nanaonan dibandingkeun jeung keagungan Allah wa khifatan jeung karena sieun ka Allah wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar middle qaul tina ucapan ekos dan baina sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna zikir carita zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar tergantung kumaha anu mawana dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus kitu ke Madura nah iya aya jalur-jalur matak toriko naon ya koi Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar tilu ka Indonesia Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan tilu kajeun kukumaha jalur Banten jalur Cirebon jalur Madura sakitu engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana Cirebon ka mana Madura ka mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ka mana maneh ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencak kajauhan carana kos kitu kajen kukumaha ge nah lamun ieu Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia pasti eta geus kajauhan kurang jalur Khalidiyahna di mana ye Sumatera eta berarti kieu lamun ieu Satoriyah kajauhan nu mawana eta geus ngembang lah kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mun di urang teh mah bakal kajauhan jalur mana nu teu kajauhan mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh jalur-jalur kajauhan ketika aya jelema ieu rekat teh naon thariqah wan Naksabandia kok kieu ye lain deui mah ye lain deui pembawaan thariqahna gimana ya selidik urang pasti putus guru wajen kukumaha ge putus guru kajen kukumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh anu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna gitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandia aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandia hungkul engke kanyawan nu Naksabandia hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandia bakal kanyawan jalur mana tilu amun Qadiriyah wan Naksabandia mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tidinya ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang kan pembawaanna mun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh mah urusan kos kitu bae urusan batin kunaon haji ku hari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu kos kitu mah urusan batin engke ge aya sorangan tah mah mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke urang teh aya thariqah Qadiriyah wan Naksabandia ka Indonesia dibawa ku Kyai Abdul Karim ka Banten ti Kyai Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya dipadukeun ku Kyai Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandia kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah ai Naksabandina kopi pereunteu
dihijikan ku Syekh Umar Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun katakan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang, hadis aya di otak urang, diaji Minhajul Abidin aya di dada, Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon sih lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun, eta hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun ge cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji tileutik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Ih, alpiyah diaji lain sakali gaji Johar Maknun diaji. Bahkan ukudul Juman ge diaji. Samsiah ge datang ka mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit kuari. Diaji kabeh kuari. Tapi teu rek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, di antara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara, kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyen mi TMI mi nyen sanawiyah nyen aliyah lain salah, nyen sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Bae ieu mah kiai mah keur carita. Lain ulah nyeun sanawiyah, lain ulah nyeun aliyah, lain ulah nyeun universitas, teu kudu mondok nu kos kitu mah. Teu kudu tah mah urusanna dunia. Yeun ku sia. Asal boga duit we ge urang, mondok henteu naon henteu, yeun urang sanawiyah aliyah, aing kiaina beres. Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh dia jadi kiai, urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah, boh budak pohara. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah. Ya rumah sakit aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakolahna sarua yeun pondok pesantren mudirun asupen dia jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus seuing kunaon sih teu gageser hate. Nah pertanyakeun ka diri sorana kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal. Nah coba yang geser ke carana bertoriko dipaksa orang teh paksa awak teh jam sekian udah jam sekian zikir jam sekian tergantung umat torikoh pemaksaan diri supaya ingat mereka Allah awalnya bahkan dipaksa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyana zikir bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah paling geus beres sahareudang jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah illallah. Kayak kumaha majikan gua enggak puyang aing. Pemaksaan ya pemaksaan. Tapi terus bae illallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakubade gelut. Naonan sih aya bimbingan ganti guru mursyid
melalui doa na guru aya mau budak teu kudu dinasehatan doakeun bae engke ge aya nyulusup doa guru gitulah thariqah mah teu kudu dipanggil ge doakeun ku guru Gusti tuduhkeun ihdi tah mantak Allahumma hdinas siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah Allahumma hdinas siratal mustaqim Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulainya oh ya, mulailah ada lain deui kali. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Iya balik ngacai. Pemaksaan thariqah teh pemaksaan ngan kudu aya kesiapan di diri namun can siap ulah siap ditinggalkeun dunia ieu mah norekat teh ku guruna geus sia lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge eta guru gantung guru kos kitu mah torekat sih kadunya goblok ta guruna torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia mun ngawarung sia abruk daek sia jika ulah torekat sia kos kitu rekat siap itu rekat dari Allah secara mutlak beres tinggalkan dunia segala warung segala sawah segala perusahaan tetek ya saya pada tinggalkan dekat Allah pada Allah mah lain kudu lempang emang Allah ada di gunung emang Allah ada di Bandung lain teu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah sebab engkau bersamaku engkau bersama kami innallaha ma'ana ente perlu berangkat di dieu Allah aya di masjid Allah aya ndek di mana bae Allah lain kudu ka gunung lain kudu ka leuweung lain kudu ka teu kudu Allah hanya perasaan nu can datang ka urang maka dipaksa urang miceunan reged sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu di hadapan tangkal kayu leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan lain golkar sia de sia masal tangkal kayu be golkar goblok tah ieu kieu golkar ieu gara-gara nama ieu aing mau greget bae ka kieu golkar tah nyasarkeun iya calangap KS na calangap kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna ya Allah caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak udang sia udang aun kiai galak amat sia nonggong di bepoan tongong nanaonan kiai sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teh diteugelan bahaya sia nanaonan kula udang heet datang di popohan teh lumpat nya lumpat di udang sia ka dieu sia nek laon ieu kiai ka dieu sia celaka sia wae di popohan ieu napa beubeuteng nanaonan cenah ieu lumpat deui malah mau apa mongol kiai sia kadi sia ku di popohan sia ku di nah datanglah kak kitu leuweung ka kebon kiai gegeuraan mah nyokot daun bang hihitutan daun papaitan atau di kieu dahar ku sia ih cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar cak dahar ayo didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai baksakeun dah gayam cak nya nanaonan si kiai kula keur ngeunah hees ye datang di gebugan bae di udag-udag aduh kada kiai tolol sakira ye goblok ye kiai ye sakira aya kajian aing mah digoblok-goblok ge sakira teh nu penting dahar tah sia ye dahar gayam leleg tereuy aduh gas tenang malah di kieu deui ku kiai bluk-bluk engki satu cek jadi jeri awak kieu
Geus cari. Terus pakai kayu gadong dong. Blub blub blub. Nah naon cenah kiai? Ayo geura ter inum. Kebel mules beteungna aduh. Mules beteung nya kiai. Kaja da ayo bener mules terus. Utah cenah. Begitu utah keluar orang. Kadele Gus ya. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleu. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lainna naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dang-daunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok. Ini bener ku aing tak kuari mah oleh masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai gambaran toriko seperti eta. Gambaran torikoh teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo di Haji Pendi mah geus anak incuan sama oray. Lain hiji oray bae. Oray koros aya di dinya, oray pucuk aya di dinya, oray tandeu, oray belang, wah ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggeulan sagala dibere tekara kaluar ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap teu paham nyana teh ditita anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana tita kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh mangaran ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru dilieu ku guru tita anu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan dek dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendek di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang bu lamun sabab lamun lain mama bawa tu aing teh bohong makana sujud sia ka aing urang mah kan kitu toreko mah lain teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar orayna banyana ge nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha kuari geus kapanggih usahana kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya nah ieu mah bagian kiai ikhlas dah yang nanaon teh ikhlas mah teu kudu ngomong ikhlas orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan penyakit di bae kan ngabae aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku bawa aing nu dermawan penyakit teh bae kan tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing ya da mursyid ngaran dipaksa asup tarikot tak wirid naik tak naik kuari mah tarikot teh lalagaan kuari mah teu meunang disentak ku guru haju marah bae atuh tarikot si kos kitu dilepas ku guru lagi sawadot sia teu menang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon teh guruna hubud dunya ka aing mentaan bae teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese
lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis enahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun sebab bakal jadi musuh bahaya toriko bakal tekar ti kunyana lain zikir mah gampang beda zikir sabaraha ieu 160 tah saeutik amat tuh nafsu 165 saeutik amat sakena kula mah 500 ge siap sakena teh geus hawa nafsu penting sabaraha lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500 lah kecil sakena oh 1000 2000 kalau mah siap sakena nafsu mah bisa bae geus bodo sia tuh di luar aturan teh pun norek engke da ka dituna bae jelema teh norekat mah kitu teh jar aing aing cara aing norekat bae aing bisa hibar segala jadi geus leuleui yang ngomongna ge leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh jeung jelema engke teu wauh tuh kudu beda sebab urang makan norekat nyana makan teu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas ikhlas tidak ngomong tolol tah kan gitu jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing mah norekat asal henteu dihormat aing ahli thariqah po thariqah atuh sia ngahormat ka aing kan aing mah ahli thariqah teu terbimbing mah kos kitu mentek jelema endek hayang norekat sekali dua kali can meujeuhna sebab naon gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di daerah torekat mentek khusus cenah mah merekna kanu geus siap Assalamualaikum misalnya kiai yang belajar ibadah we cenah ku ari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge torekat bener kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang ih kaula tuh kiai kok torekat sih ka pamajikan eta kan dicoba ku urang guru torekat kan coba pamajikan kan dunia kumaha mun pamajikan ninggal warung kumaha mun warung ngajejes ye eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu hei cenah kula yang norekat bagaimana naon ulah magaan ngaji alhamdulillah tuh bagus santri 100 siap ya norekat siap sia lamun norekat santri areueuh bakalna teu kaburu naon mau santri areueuh bae siap kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh jieu tumbung berarti teu siap berarti berat ka jelema berarti berat ka kana kamulyaan berat ka dunia larek norekat kiai kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai emang kuari ambruk ieu kuana mah geus disakamariankeun bae teh kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit kula lagi can boga imah kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan si haju indit kula teu laku-laku kiai can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha baru sebatang kara saya bener nek norekat bener saya lain nek norekat dia mah pelampiasan sama kos gitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh hiji syariatna heula nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap baik sanajan anak pemajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pemajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pemajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh bencomo kajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia beneran atuh beneran beres mantap moal sieun tipeting ge tipeting zikir jam 1 jam 2 teh aya nu paeh teh pocong aing teh sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang
Teu sieun. Aing mah hayang ge ka Allah. Sia kudu ngaganggu ka aing. Ayo sia ganggu aing mah moal sih. Ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan. Aing ninggalkeun anak. Pamajikan aing kurang kumaha, tapi aing pindah heula aing ka masjid. Eta teh aing teh ka Allah. Aju sia ngaganggu ka aing. Ya, awas ya ku aing. Sieun kunti anake mohon maaf. Jarang sieun atuh lamun urang kadelesian kunti anak. Ini mah bohong-bohongan ya. Mau ke Allahnya bohong nih ya katanya. Ya, gua ganggu lagi nih. Ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya. Ini mah gua mah belum seberapa. Ya, datang bah sini bah sini. Ini ada orang harus diganggu bah nih. Sama saya mah kurang takut ya bah. Coba sama abah. Wow. Iya. Tapi lamun geus kalah. Anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok. Je. Cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut. Belum tahu kali lu. Gua kan raja jurig. Terima kasih. Terima kasih hiji Allah. Karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasieun sebab deka Allah. Wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah. Lamun geus hiji doang Allah. Karak orai datang ngahareup salam. Assalamualaikum ya wali Allah. Leos. Kedatang monyet. Assalamualaikum ya wali Allah. Datang gajah. Tulalena kayak gituan. Assalamualaikum ya wali Allah. Datang mau. Assalamualaikum ya geus kabeh ngaku kabeh. Tatangkalan teh harirup. Tatangkalan teh harirup maraca salam. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu. Dibere dedeulean nu lain dedeulean ieu. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos kitu. Enggeus dibere ku Gusti Allah. Kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon? Sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing. Kos kitulah carita waliullah. Sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so. Di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya. Nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarrua wagi papaksa. Urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan, urang mah inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh. Eta bae inget teh. Ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji. Allah. Dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak urang mah ieu awak lohir ngan ana pae dikubur. Ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban dimangan aya 5 naksaban dia wa qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunya dipaksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya. Oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mata khairu zikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho hanya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir
langkah-langkah orang tapi sengit malaikat yang bener sengit amat sengit barang ngambuan ka dieu bau sengit ambil kok balik ieu zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari zikir kopi Allah 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 sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas waqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sa'an dengan masuk nafas asup wabil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah 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 mantap mimitina lama buda bihakin kedua lamak sudah bihakin tilu lamat luba bihakin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai idinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta ieulah dalil zikir khafi nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosdan sedang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng nah ayana gandeng engke di zikir jahar dalil lain deui maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil wuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakit sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat urang gedek nyarupahan kana malaikat melalui thariqah melalui zikir supaya sejajar jeung malaikat emang malaikat kumaha ieu malaikat mah innal ladzina 'inda rabbik wallahu a'lam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah